Aing balik gawe, ada yang ngajual gitar, babaturan. Tapi udah bagus kena ini mah, euy. Masih ibarat kata mah mulus. Wani atuh 50.000 mah. Tapi dah asa pales ieu teh, euy. Aing tidak bisa menyetel nada per nadanya ya ibarat kata mah. Tuh. Kudu kasih paman nurkeun ibarat kata mah ya. Supaya ngeunaheun dipakainya. Di saung biasanya supaya si paman bernangkring. Sarua masalah majeng aing. Teboga kasab. Udah gledeg. Pagawean hardolin. Dia suka di sini si paman tadi saung. Hei. Lagi saya gerak. Jangan jauh-jauh wae anak gadis hari geus kieu. Nulis ke naon atuh? Biasa tagihan. Tagihan naon? Ini Eta geus sekarang ngaheureyan teh. Ampun. Ibu macan atas ditumples penting. Ausna rekamannya. Oh, kopi namanya. Haji geraya. Gak gitunya. Endung, Mana? nagihan lah. Yuh. Hei, Sieuna nu kitu. cinta. Kok ka init kok aing. Sia ada di borgol bareng. Nah, ini mewah mau gitar kah? Kapan ieu teh aing tadi kantor. Ada gitar punya babaturan. Tapi sudah tidak dipakai jadi dibeli sama aing. Tapi itu sumbang itu ieuna suaranya paman bisugan atau bisa dibenerin. Sing lawang teh kana geura. Atulah launa. Ini ceklan. Page-page pisan nyeri. Punya heuh atuh kana babangetan. Au. Harus keneh, Wak. Satu yang mana nih? Harus kenehnya. Anjir. Aya pales tadi mah. Yang nulis sabaraha kak? 50, Wak. Serius atuh. Aslina 50. Ibarat kata ia menang milik gede serangan. Atuh meureun leuwihan mun dijual deui nya. Ayo atuh 300 400 mah ieu mah. Nu bener, Wak. Asli aing mah. Depan mana dibawa ge kan sugan we atuh. Ya geram ning Kurang teh. teh. Senangnya dalam hati Kau beristri dua. tetapi wani atuh boleh reko aing kak. Ulah. Salah we reko aing dibeli. Moal. Pokokna mah pangnyetelkeun sing ngareunaheun, Sing leuwih ngeunah maranya. sing leuwih ngareunah. Heeh, Kulantaran aing kan balik gawe ieu belum hees. capek. Nanti aing penting ka dieu bari gitaran mah gitar. Heeh, ka imah meureun ka dieu mah poek meureun. Ka imah maksudnya mau di gitarnya kalau udah ngareunahkeun mah. Heeh, siap. Aduh, mun sering keneh kan ya? Ngeunaheun euy. Sini ngareunahkeun aing mau balik dulu sebelum hees ini. Siap. Ayo. Ayeuna ieu borohot mah dijual 50.000. Gitar halus ya, gitar awis ieu mah tuh dah. Ih, teuing. Emang kita ngetring kene ieu halus ya. Jin. Beli gitar. Oh, bae. Ulah dicabak, gitar mahal ieu mah kan. Balaga ih. Si pales dicabak ku maneh mah. Ya. Beli Agustusan. Hah? Jam sakedeungnya. Montong, lagi menang meuli sia mah main nginjem wae. Ini bener gitar paman ya. Atuh gitar aing na gitar saha ieu maneh? Sebutkeun teu boga duit. Meuli gitar. Bukan duit teh kasihan ngomongna. Nah, ari jeung meuli gitar mah aing moga. Ya. Ai. Luka ini. Ulun nyanyi lagi aing mah. Bodo amat aing sorangan nyanyi lagi. Atuh minjem deh sakedeung. Mungkin murid dibikeun deui.
Arek menang meuli aing masih kena sono ari siap buat apa sekali. Gagayaan saeutik atuh paman orang teh rek ngagitar hareupeun awewe. Tetep jeung banget sia mah mawa gitar kegayaan ge moal gaya sia mah. Biuk. Kota itu teh aya geus balabat naon biuk mah bau bugang. Antosan di dieu jalu di antosan heula. Ieu bapak bade modal les kedap antosan di dieu nya. Awas ya ku sia meuli cikelan gitar aing tonjok ku aing. Wah. Hayang Dijejak ku aing. Aing teh kota. Balaga pisan is paman the best. Aing pinjem lah sakedeung. Da moal lila ieu. Teu mulai. Keur modal ieu mana kana? Oh ya, awas ya. Aing geus maneh deui atuh sia teh. Oh, udah aing naik lagi. Eueuh duit na ge mah. Oh, duit. Heeh. Gampang. Ini. Jadiin. Ek dibeli ku maneh? Oh, sampai jual seberapa eta? Aing lamun 500 mah kop. 500. Jual ku aing 500 mah ya. Bung Atau 500 geus mah. kieu bae. Kumaha? Ya aing nginjem duit ieu ku sia cekelan. Sabaraha? Depan hutang aing teh 300.000 lain. Heeh. Nah, ieu kumaneh cekelan aing nginjem duit 100.000. 100.000 ya. Duit ku aing dibawa deui. Bener. Bener aing mah. Buat ieu mah payu keneh 1 juta mah. Heeh sih halus gitar nama. Daripada dijual aing lebar euy. Heeh halus euy. Aing diekeun aing Udah rusuh iya. ya. Awewe. Tah. Nah, nya Oh. nuhun. Oh. Ku aing di tebus deui ulah dijual ku sia ku nyuk. Wah, yang kemat ngeureun awewe aing we nama lah. Gitar. Balonku ada 5. Asli ah. Balonku. Ayo balonku kumaha sih? Ya, Bang. Belajar, Bang. Lagi belajar. Belajarlah kami, Bang. Belajar naon mamang eta? Lagu balonku. Balonku aya 5 gitu. Ayo 5. Dari mana, Bang? Dari belakang mau ke depan saya ini. Mau gede kan? Betul. Oh. Betul saya sepertinya ini kenal ini sama gitarnya bang. Kenal? Betul ini. Bagus ya? Ada speaker Persib. Ada ininya juga ini. Punya aing ya mamang. Hah? Punya aing. Ah, ini mah dari si Sengklek. Sengklek mana? Si Sengklek si Jiwang. Gadein dia. Digadein. Iya. Sangat diomongin sekali itu jelema. Masa di si Jiwong kan itu lagi di si Mamang Enur. Aku tidak tahu itu, Paman. Makanya aku sekarang beritahu mamangnya. Nah, ini foto aing sedang gigitaran. Iya ya, mirip ya. Iya iyalah. Dia kan Aduh. punya aing ya gitarna. Aku harus bagaimana ini, Paman? Ayo Mamang Milu kasih Mang Enur. Ya. Nanti temongkan gitarnya itu. Iya. Tapi uang saya gimana, Paman? Tidaknya kok lah. Aduh. Iya, waduh, ini bisa diajak kompromi. Cekop cicing di saung iya. Kayak gue ngawelu. Yo apa mana? Itu dulu. Ah. Gitar aing, wal jauh ya di banyak si Jiwong. Goblok si Jiwong kita ulah dibawa. Kalah dibawa goblok. Atuh aing udah dicarekan ku adik aing iya. Aduh, Paman. Ayo nama Mamang diuk didinya. Ya. Sepiuk ke dinya. Sudah gitar iya kalah ku di dinya. Di si Sengklek. Di sisi yang lek kumaha maksudna. Menggadekeun. Sok pura-pura mau digadekeun eta kasih Jiwong juga nama. Sumpah aing mah tadi pagi jeung si Jong ka dia. Aing keur nyetel. Si Jong teh maksa rek minjem. Aing teh dibikeun aing sok bisi kalah dijual. Aing mah teu percaya, Mang. Ya Allah ya Rabbi, sumpah aing mah. Ibarat kata Mamang mah lamun tekop aya barang ngaguler pasti digadekeun ku Mamang. Demi Allah aing mah baru santai hayang modal aing. Daek burut.
Aku tadi barusan kentut. Ah, biasa aja jangan pemiluan dong. Sudah kentut mejus pula kau. Aing tas modal asrina nyeri boteng. Percaya aing memang. Sumpah aing abang. Aing memang makalakuan seperti biasa tekop ayam barang ngagulir pasti lengit itu. Asli aku bang, habis modal aku datang ke sini gitar sudah tidak ada. Mungkin dibajut oleh si Jiwong itu. Ayo nama tanyakan baik kasih memang eta menang di mana eta? Si Sengklek, gadekeun 400, Maksudnya kumaha? ketemu di jalan. Gitarnya dibawa ku si Sengklek ya. Oh, Si Sengklek eta picungureunana bang. Tapi awalnya pasti kumamang dia tadi gadein. Sumpah aing mah henteu apa. Ya, Ih, tek. terus saya bagaimana ini? Uang Bodoh. saya nggak ada, kita mau diambil. ini babuk sekali sok tadi. Lah, Iya tah. rugi bandar kami. Bodoh amat. Sok kita nang sudah ngetel. Pan aing teh nitah pangetelkeun ka dia Pan teh. enggak geus disetel geus geuna. Ya, teu percaya geus ngeunaheun. Terus kami kumaha ieu? Wah, babuk sekali ya. Kapten kasih Jiwong tuh samperkeun. Aduh, ini gimana duit saya? Duit saya naon atuh maksudna maneh? Nah, ini bayar gitar saya 400.000. Teangan si Jiwong nanjung sama katipu ku si Jiwong itu gitar-gitar aing adi aing ieu mah. Bang, bantuin saya dong, Bang. Bantuin kumaha aing mah. Biasa ngomong. Apa bawakeun? Aing suka terbawa terkontaminasi. Ah, biasa we sih ya orang Batak mah dia biasa ngobrol lah tuh kabeda-beda teuing. Kapan aing polisi mah kudu kaditu tuh kudu Aku kadieu. mengerti, cuman kau bicaranya biasa saja. Ngomong-ngomong ini harus gimana? Bantuin lah, Bang. Nah, kalau masalah itu mah gampang. Engke si Jiwong lah gua aing ditewak sih eta. Bener, Bang, ya. Iya, Ada uang 400 sono. Terbagi dua lah. 400 bagi 2 katanya. Kau berbicara serius. Serius. 400 400 bagi dua. buat beli permen yang cepek-cepek. Ish. Dinamis lah gitu mah orang. Dinamis. Daripada rugi bandar nggak balik sama sekali. Jual atuh mantok lah, kau yang diuruskan. Bye. Nanti saya beritai kalau si Jiwongnya sudah ayah ya. Beritahu. Iya. Oke, Bang. Ini lah gitu ih si anjing. Ayah lu gitu gini emangnya. Benci aku. Kumaha ieu uruskeunana si Jiwong tah eta. Ayah gitar makan sudah aman. Berarti memang tengah gadekeun bener. Atuh ulah negatif teuing ka aing teh bang. Jangan sampai ngerakeun aing hanas nanti newak si Jiwong. Kumamang digadekeun deui teh. Teu karuhaning aing teh tadi teh hayang modal. Tidak digadekeun tidak. Teu sumpah aing ngedemi. Yakin lah juga. Yakin sumpah bos. Aing newangan heula si Betul Jiwong. teh kan kita na koin diamankan di dia. Ibarat kata ku aing kudu ditewak ya. Heeh. Ngomongan teh si Omongan Jiwong. pisan eta. Ih. Borgol mau borgol teh. Atuh aya. Borgol lah pusing. Eta manehna anggota lady eta picungureun si Jiwong eta. Datang, kudur. Aman. Kita bisa we dibobodok ku aing. Eta aing beul mah paman. Cepot. Ah. Aya naon? Mamang itu sudah mengambil hak orang lain. Orang lain. Sok Bang tuh. Ngambil apa, Paman? Ngambil gitar. Oh, itu si Paman the best. Ya itu malah digadekeun ka batur. Oh, nanti juga ditebus lagi Paman itu mah. Ditebus lagi bagaimana barangnya mau udah balik, tapi itu uangnya belum itu di kamu itu 400.000. Itu mah lain kali. Udah. Dibayar nanti juga itu Paman. Ikut Aduh. aja. Kamu itu Kan itu mah gitar si Paman the best. Mang Nur. sama aja itu barang punya orang lain. Itu bukan haknya kamu ambil pi omongan eta. Aduh. Sekarang ikut ke kantor Hansip sana. Hah? Atau ke kantor polisi. Oh, bu. Ayo cong beresin aja dulu di pos Hansip di situ. Nah, omongan. Aduh. Omongan pisan di jelema teh. Paman. Cenah gitar nu si Paman. Tah, beunang muka-muka Gitar nu aing nu adi aing. Kayak gitu lamun lain gitar nu aing ku kumaha sia? Aku kumaha? Digadekeun heula tadi Pan sakeudang. Nipu sia mah. Lain nipu digadekeun, Paman tuh digadekeun. Kebiasaan dia kebiasaan sia mah. 400 mah 400. Sok bikeun. Beak kita ge. Kumaha ieu bang? Bawa. Kudu nama tadi. Oh, tadi
Bae sia. Tadi mun apal nu ieu mah mau dibawa. Pembedana ieu kita lamun aing lamun nu adi aing. Ayo si paman mah santeuna urang bisa makumaha heula sakedeung. Sarua wae da penipuan Bang ya. Da jebat teu niat paman, teu niat digadekeun cuma tadi aya nu nagih. Wah, ini bagus buku pencawurian. Pencuriannya. Pencawurian. Soalnya bebaskan wae lah koe mau dihampura. Bang. Ngambil barang hak orang lain Hak tanpa orang lain. pengetahuan yang buka. Pasal sabaraha tah Bang? Pasal 283. Nah, geus bawa ya Bang. Aing teu narima aing. 283, kilo genep kilo. Tilu genep tilu tah. Geus ieu mah ACC ieu mah di borgol sia mah. ACC ieu mah. Ris laman ulah. Moal. Ulah. Sia mah lain sekali dua kali ka aing nih guna. Ulah ke digantian. Ngajual cau. Ya. Bener sia ya. Tenang. Kayak salah Bawa polisi ya. Lanjut naon sia. Wah. Oh naon. Tah, eta we. Geus. Jung, Jung sia. gantian eta 400 karunya nu dikode narima gade tidinya. Kang bayar utang. Tahu tahu sia. Itu 400. Ini Bang. Naon? Ulah Kak. Ulah Awonnya. penting balik duit itu balik. Iya nak aya menen ame manehna neangan duit sason-sason. Ya eta mah urusannya ku mamang ka ditu nama. Penting mah dibayar ku ieuna duitna. Ya ieu teh gitar geus Atuh nu aing geus dibawa balik ya mah. Heuy, geus menang nyetel. panjang tapi kata jadi nah Kadi kadi mah. Kak. Mana aing tas nyetel gitar kan kudu aya buruhan. wah kana aku beli wae atuh. Kapan aing teh pusing aing nyetel gitar teh. Ya atulah. Aing tanya kelan duit teh mah. Jeung HP-na Kak. Ning bang, geradi aing didikeun jeung HP-na. Pan aing apal sandina beri bona. Ambil ku aing 200.